upama rada olah di gawena atawa gagal muncul lahir tak komutasi is ari didinya sok ngacapruk tepuku lain gitu dina SK nama anu bener mah bapak-bapak tukang gasap eta aya kuluwi ngacapruk ari didinya ngerakeun korek lain gitu bener mah patugas teh bapak-bapak tukang kikas atuh sarua bae ari kitu mah sarua mata geuleuna eta tong dipikiran teuing anu penting mah nyai sing nurut ka patugas. Aduh, punten atuh mamang, lepaskeun heula kuring teh. Ieu nyeri. Kuring ge fungsi ngadenge pun abdi. Cenah patugas teh jelema. Ya atuh. Sakapeung jadi jelema anu dareh teh. Sakapeung deui jadi jelema anu beregege. Malah sakapeung deui mah sok beuki receh. Atuh cenah hadisuna sok sakadaek we. Ari maman asup patugas nu kumaha? Anu dareh anu beregege nu beuki receh atau anu sakadaek we? Ari mama kumaha situasi nyai mun keur dareh deh nya dareh deh mun keur beuki receh nya beuki receh bawi rasa cenah kumaha deuheusanana mun anu dideuheusna olaweun nya diolo mun pedileun dipedil we naon hesena boa mamang teh anu sok ulah gelek hayang receh atawa anu sok menta bari teu kudu nungguan komando tilu di luhur anu sok sakadaek we aduh kumaha tuh boa tolong ulah wawanianan rek kabur nih isi kumaha kemang tanggung jawabna ka juragan pati mundur Dio
gancang ngarti. Sakat ulah sulangung cara tadi. Iya ya, dulur-dulur. Di negara urang teh kapan aya undang-undang silih hormat. Sangkan bisa silih hargaan, silih ajenan, jeung sangkan kana tata krama. Kanu di luhur kudu kumaha? Kanu di atas kudu kumaha? Nu di handap kudu ngarti kana kahayangan di luhur. Atuh, nu di luhur oge kudu surti kana kahayangan nu di handap. Mun nu di luhur mere pitulung, mangka kudu diregepkeun nu di handap. Atuh, upama nu di handap boga usul atawa pamadegan, mangka kudu diajenan nu di luhur. Antara nu di handap jeung anu di luhur, ulah pakadia pamadegan. Sabi-sabi sama, guyup, saragam. Mun koneng kabeh kudu koneng, ulah nepi ka batur koneng. Hayo ieu beureum, mana komo, silih boyo, silih hina, atawa silih dudut mah dipahri pisan. Eta teh mata nurunkeun wibawa anu di luhur. Anu di handap jeung anu di luhur teh ulah panjang-panjang teuing ya petugas. Asali ya kuring mah. ye sakitu diwarah mata kabagarikeun teh komo nu mata kalieun meureun. Lain gitu pak. Sampai siap. Oh nyadun. Geuning mang petugas teh kami sana teh ukur nempas. Ukur bisa mematahan. Ari dicawan mung. Atuh lamun kitu mah pidato anu dieu teh. Runtah. Naon? Runtah? Nya, runtah, marang jadian, kayak jenan. Hai, kami sakitu daria piraku disebut runtah. Hari kitu kumaha cak Arandika? Iya, meureun dina kanyataan mah petugas. Nya dina undang-undang mah kuring oge mideungan denge. Gitu. Malah cenah negara urang teh ayeuna mah geus demokratis. Geus gubrak. Rakyat bisa usul, bisa nepikeun pamadegan. Oge bisa aud dina nangtukeun kawijaksanaan. Rakyat oge cenah ngoreksi. Lamun anu di luhur kalilu. Ari buktina rakyat rek ngan dibokem. Ngacung ditempel. Beda pamadegan, halo dituding ngalawan. Subversif dituding teu boga tata krama. Culangung, kumaha ari kitu? Is, anu sok itu mah oknum anu di luhur. Oknum, ya. Tuh, ayeuna mah aya hoan dulu. Yuk urang tunjuk. Urang tuding sakalian. Tuh aya oknum boyo-boyo, babatuh minta usul, usul ngaku kudu aku. Mun usul ngalawan, dina sakalian. Cepet siap. Di mana maraneh boga kakawihan begitu patut ha? Herakeun sia. Kumaha mun kadengeun ku juragan pati? Degadag cedok sia. Dibere aturan tata krama malah teu boga tata krama. Tegapkeun kumaraneh. Oh ieu keneh kami ngaluarkeun SK. Nomor 1 halayak ditenang, nimbang-nimbang, mutuskeun. Netepkeun kakawihan anu bieu dikawinkeun ku Arandika dibredel. Beungeus tempe, ulah larecok bae. Kami rek nanya, aya naon pangna maraneh nyusul kami ka dieu. Oh, balakakeun. Tembrakeun mun aya kacuriga atawa katugenah mah. Kenaon dibalakakeun oge, ari antukna teh dianggapang kahapur-hapur bacot. Mun arek ge nyambut heula kami bieu. Aya kubabari maneh minta nyabut ka kami. Pikeun nyabut hiji putusan teh aya aturanana.
prosesna. Mun maraneh teu sugema, kalah ka pengadilan. Ngan ulah miharep bakal menang. Mun dunungan kami jeneng keneh mah. Hari tadi geuning babari ngaluarkeunana. Is beda deui atuh. Patugas mah boga kawenangan. Hari raya naon kawenangan rakyat otak-otak kana karep patugas. Mongos tarima bae kanu kieu teh. Rek pait, rek beuheut. Kapan ditetapkeun? Anggur mah kadinya. Geura balakakeun. Naon maksud maraneh nyusul kami ka dieu? Sok kami diregepkeun. Mun kami bisa nulungan, nyawa ditulungan. Bos, ulah dan deuli, dana deuli oge kacendari. Moal didenge, urang tarima we najan pait oge. Wajar, da urang mah hirup di nagara nu subur ku wajib. Iya itu kudu rea sabar ari jadi rakyat mah. Simpok balakakeun. Naon maksud maraneh pangna ka darieu teh? Aya-ayakeun dengan kuring saparakanca teh petugas. Kunaon siji nya demun kuring beuti teh waktu membuku. Tudak aya mewah krama pisan petugas teh. Nita we ke batu kita boga tata krama. Ari sorangan teu boga tata kiti. Rek dewas jama teh beureun ieu teu samarangan. Kudu aya atuh manehna. Ieu mah bet gareuwok we teu buku. Badinya mah kami masa salah. Kami teu kaburu menta surat tugas ka Juragan Pati. Tapi perkara dosa siji eta mah jentre. Kehela ulah wakatu Tuhan. Pangna siji ditewak lantaran dosana. Turun diantep baru karena mata ngabarubah ke negara. Siji geus kanyahoan teu ngarojong sarta ngarempak program anu teu dihageutkeun ka jeung raja. Sing rada perele ngajentrekeunana. Kumaha sareng siji teh? Kieu atuh mun hayang pererek mah maraneh oge beuneu geus pada nyaho. Yen pikeun ngundakeun kualitas sumber daya manusia, nagara urang ngalaksanakeun program bucu baca. Ceuk ujaring beja, pangna nagara-nagara dengan leuwih maju, leuwih pinunjul kualitas sumber daya manusana, leuwih ngajaul teknologina, undak pangwangunanana, lantaran masyarakatna getol bucu baca, getol muncul ilmu pangweruh, tuluy-tuluyan ngasah heudeung, sarta halap-halap kurupaning informasi. Saur Kangjeng Raja, rahayat nagara urang oge kudu bisa kitu. Sangkan rahayat urang leuwih maju pangwangunanana. Eta sababna urang kudu getol mulia buku, kudu rajin maca, sarta teu petot ngasa utang. Ulah bulan, Ulah jauh teuing ngawahanana atuh patugas. Kuing oge ngarti lebah dinya mah. Langsung we atuh kana bukurna. Naon pangna si Ici ditewak? Kieu eta teh. Ceuk juru telik nagara anu sok mitenang kaayaan rakyat jeung nagara. Cenah si Ici geus kumawanin teu ngarojong sarta ngarempak program nagara. Batu mah ngadeluk maca. Ieu mah hantem ngaluih. Batu mah rajin nyupri ilmu. Si Ici mah kalah kalulik carana nipu. Batu mah getol melian buku. Manehna mah suka sogok teu buku laku. Batu
bacaan masih kena bisa hirup tinu jalan saja mah. Mainan atuh hari kitu mah. Kayak kumaha pemikiran mana cing? Ah, itu kok kumaha? Lah cukuring mah. Teu baca oge. Teu nyuih ilmu pangaweruh oge. Teu ngasa utek sangkan pinter oge. Kena naon? Komo. Dadai kana dulak-duluk jadi kutu buku mah. Ngahamur-hamur waktu. Dengekeun sararea. Kemana Ci? Kemana? Tuku kumaha teh? Tuku kumaha? Kumaha? Kumaha teh? Dalaman saja ngel kuring. Tara bukan buku, tara maca, tara ngasa utek. Tapi geuning jalan tenang. Oh, kapake jadi anu, lungsur lancar dina sagala urusan. Tara ada basa dipersulit. Ih, lancar bae mun urusan teh. Ge, hayang kana kitu. Hayang dina enteng. Pangaweruh oge, teu bangasa utek oge. Ari antukna teu bisa dilalapkeun mah. Saha anu sajen teh Ci? Saha? Ih, pokona mah aya. Ulah sok hayang nyaho. Lantaran sakapeun tina nyaho, urang sok poho ka Kenang Wadi. Sok adigung. Ulah orang tu beda, Ci. Laporkeun bae ka patugas. Ngarang manen boga batu. Urang tebakan ta anu teu ngarojong program Kanjeng Raja teh. Pok sebutkeun saha bae makhlukna. Wah, ini ucap aceh kuring teh. Kuliah kuring gitu duh, minta nang batur. Naon untungna? Nya, ada teh cing. Nyaan atuh. Cing, tuduhkeun cing. Saha bae cara maneh teh? Tuduhkeun. Teu wani tuduhkeun mah. Tapi loba. Anak gitu mah. Anak gitu mah. Anak gitu mah. Omongan si Icing anu bieu teh aya benerna. Uing oge anu ceuk rarasaan getol maca. Tapi sok kejet bae lamun boga urusan teh. Tetela ilmu anu diulik ku kuring rea ubahna teu bisa dipake tanggelas pikeun narengsekeun rupa-rupa urusan. Da anu mati pikeun ngalancarkeun urusan mah. Bener si Icing teh. Si Icing ngaku tara maca, tara ngasa uteuk, tapi katembongna babari pisan dina nguruskeun naon teh. Bener eta teh. Mending kawas batur, menang untung tinu enteng. Arek wakalan deui maneh teh. Moal ngarojong kana program nagara, arek kabarubahkeun. Adieu sia. Heula, enggak. Ulah sabarangan rek kawak jelema teh. Teu kapok diprotes. Adatnya kuring lain rek wangkelang. Tapi cing, urang pikiran deui omongan si Ci anu bieu. Kuring lain rek kabela, tapi tetela omongan anak aya benerna. Jadi kumaha atuh pamadegan didinya? Ceuk kuring mah nya mending tong dilaksanakeun tah program nagara teh. Lamun sistemna bobrok keneh. Kali mah. Jadi
teu ngabela diri. Sarerea oge apal meureun. Naon manfaatna maca? Naon manfaatna ilmu? Jeung naon manfaatna ngasauteup? Anapun aya rahaya tentara maca, tapi sok sagala lancar bae dina urusan. Eta mah kabeneran we, meureun. Kelanan, bekas. Jeung kuring mah teu cukup ku disebut kabeneran. Tapi aya unsur-unsur culas, aya kolusi, toh aya korupsi. Ulah waka mikir ka lebah dinya, dulur. Bisi mata gede mamalana. Mata cilaka mun maraneh nyarita kitu hareupeun juragan pati. Cik, herakeun deui eta pamikiran teh. Ulah kakotoran kenu teu pugu. Puseukeun deui kana paniatan urang anu mimiti. Yen urang hayang ngundakeun kualitas diri urang sewang-sewangan. Ngarah rahayat urang bisa maju, ngarah nagara urang bisa sajajar pambangunan anak sarta kamajuan anak jeung nagara batur. Kapan harita urang geus sapuk? Ya carana teh kudu getol maca, kudu rajin ngulik ilmu, ngabiasakeun diri ngasauteup jeung sajabana. Haturan, wilujeng rawuh juragan pati. Aya naon? Make ributan deui. Anu mawi rakyat urang anu ngarempak program nagara teh parantos kacerek sun. Alus mana jeung mana? Iya sun, pun icih. Rek ngadaguan naon deui? Sakitan geus ngajagad. Rahaya geus hempat. Naon hesena kali tembak kadinya. Tah sok pikiran kumane ka hareup. Hade pohok tata titi jeung tatakana. Hapunten satacana juragan pati. Kumargi nagara urang ngahangkeutkeun program bucu baca. Ayeuna mah sim kuring oge resep kada maca teh. Tah, kumutkeun buku anu katos dibaca ku sim kuring. Asa teu aya hukuman anu langsung tembak. Sapertos nu didawuhkeun ngemen sun. Numutkeun buku nu dibaca ku sim kuring mah sakedahna teh sakitan ditarek heula
Di parios lah kesalahan anak. Upami geus cina karena kesalahan anak, nemeh ditibanan hukuman. Gitu sun pamendak teh. Kabeneran, kami can maca perkara eta mah. Anu ieu mah kanawi juragan parantos maca. Dina buku anu kantos dibaca ku sim kuring mah cenah memeh ditibanan hukuman teh sakitan kudu geus jentre kesalahanana. Dumasar kana keterangan para saksi jeung bukti. Kebeneran, kita oge can kabaca lah. Punten juragan Pati. Kanawi anu sim kuring dibacana juragan oge antos maca. Cing, sok, kumaha? Numutkeun eta buku mah memeh ditibanan hukuman sakitan boga akal ngabela maneh. Boga liwatan dina sorangan, boga liwatan anu lain. Asa nama. Weh tau ge can kabaca. Sedena sugan. Hapunten juragan Pati. Gua milih pantarasan sim kuring mah rada culangu. Ari anu bari ditaos sim kuring teh. Ari juragan Pati osok maca atau batara. Asa nama. Tahan. Ari karahaya kita maca, ari anu ditanya tara. Mangka marane kudu ngarti kana kayang kami. Yo, kami teh sirikna unggal beurang unggal beuting di paradi Kangjeng Raja. Sina ngalaksanakeun program negara. Sina sukses, sina hasil, sina ngabukti. Babak nama Kangjeng Raja teh isineun ku raja-raja di negara batur. Saur Kangjeng Raja, program negara teh kudu hasil. Meunang hanteu. Pana kami tara maca oge, kapan liwat deui? Nitah marane sangkan aja. Lur, betul sampai ngamimpin urang teh. Kalau kahayo we di tanah hayat cina maca. Heh, Pak Nek temen nyarita gitu dari penjuragan Pati. Kapan tadi ge geus disebutkeun? Sing nyaho tata nama. Sing Nah, petugas. Jeung buku anu dibaca ku kuring mah aturan teh lain kitu. cing mah. Patugas hak ngahalang-halang kahayang rakyat. Lamun can aya widi dipamimpin. Geus kabaca patugas. Matang, acan. Si macan. Acan. Udah, sila. Si macan. Sarua. Acan. Bari ieu mah geus kabaca. Sing salah Mana-mana oge sarua bae. Acan. Keburu kaboke jeung Luciana
bisa dibawa balik. Ngus, rek kumaha tuh? Kapan kabuktian si cinta korban program? Kuring rek minta heula putusan di Juragan Pati. Perkara bebas teu na si Ici. Kumaha Juragan? Nah si Ici teh bisa dilepaskeun ayeuna? Kudu diproses. Hukum kudu diajarkan. Anu ngarempak program negara kudu dijagakeun ka pangadilan. Heh, kapan Juragan Pati oge geus ngarempak program nagara? Itu deui ngarapat tugas sadaya. Eta. Kami mah ngarebat oge diunangkeun heuh. Lantaran riweuh ku pagawean. Nu ngatur itu, ngatur ieu, ngurus itu, ngurus ieu. Maraneh oge apa meureun. Lian ti kami jadi pati, kami oge jadi komisaris sababaraha pausahaan. Untuk itu kami bakal katinggalin ku pating sejen. Akan seminar tea, kongres tea, KTT tea. Tuh, kapan sakitu riweuh nah geus pagawean oge. Kitu deui para penggawa negara. Perlu kumaraneh dipikanya yen alat negara mah boga hak sakadaek. Ari hayat mah ngarepak nya tetep kudu dihukum Arek naon deui ha? Arek baha kana parentah Juragan Pati. Naon pingaranneunana rahayat nu sok baha kana parentah nu di luhur. Ieu mah lain rek baha. Tapi rek lepaikeun laratan bang ada takrana komantea. Kapan dinaturan oge? Lamun rakyat boga usul atau pemandangan. Nu di luhur kudu ngajanan. Nah, ayeuna kuring rek nanya. Naon pingaranneunana upama pamimpin nagara geus ngarepak aturan jeunana sorangan. Ini masa kan saya dulur. Boa-boa kanjeng raja oge. Ramacanya. Rahimanya kanjeng raja. Supersip sia. Aya kumbang kawarah. Ulah. Tewak. Wah, tapi kuasa mangka. Pais lare jeung sarada. Aya kareta, aya beca. Kumaha ieu ti Juragan Pati? Teu kumaha. Ari rahayat anu jalan korban kudu dikumahakeun. Seperti biasa, susun datana, tuluy, karang
kronologi kejadian anak. Ulah poho embohan ku catatan yen rahayat anu ngalawan diheula. Geus kitu karisa sadut ka Kangjeng Raja. Beres. Hari program negara kumaha? Nu mata hayu gawat urang balik urang buru-buru maca bisi kaburu di baraca jangan ka baraca ku batu hayu.